batur mah balap teh di angkasa, batur mah balap di luhur, urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit, urang mah balap teh cross dan lain sebagainya. Syekh Maulana Hasanuddin di luhur. Awas ya, ayo bebarengan. Tetapi awas ya, ngadu. Lamun sia mapatkeun babacaan anak, sia menang, aing eleh. Tapi lamun aing menang, sia eleh. Syekh Khalil Bangkalan alhamdulillah hadir di tengah-tengah urang. Ulah hayang neuleu nu mana ulah hayang. Sebab beda jenis. Beda jenis, besi bogoh bahaya. Kemudian Habib Cocoan, para qori anu alhamdulillah telah mendengungkan ayat-ayat suci Al-Quran anu begitu luar biasa. Tika hiji kadua sampai katilu juara hiji kabeh, tiluanana juara hiji perebutnya na. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina saah ieu alhamdulillahirabbil alamin urang bisa kumpul di Masjid Al-Istiqlaliyah dalam rangka ta'ziman wa takriman. Mieling karena sejarah anu luar biasa nu tadi geus diuraykeun ku Habib Umar, bahkan sekelumit kupun adi Haji Tohawi simkuring mangan sakadar nambahan saeutik. Lamun cerita tentang Isra, cerita tentang Mi'raj, alhamdulillah di kalangan umat Islam se-Indonesia bahkan dunia geus mengetahui. Komo di daerah Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas Betung, geus malik bosen deui lamun carita tentang Isra Mi'raj. Tapi kulantaran inu dicaritakeun anu maha agung, maha mulya, unggal tahun orang teu bosen-bosen. Sebab lain neuleuh perjalananna, neuleuh kangjengna nu dileumpangkeunana. Masyaallah karim. Lamun urang boga ka Bogoh ngaran Sarwiti dikiriman endog kue jeung sajabana ge laletik. Sebab ieu teh urusan nu kos kitu nama leutik tapi sarwitina. Dikiriman kue cincin lain neuleuh kue cincinna. Sapira kue cincin nyieun bisa, meuli bisa, maling ge bisa. Tapi lamun dikiriman ku sarwiti ieu karim teu didahar di minyak misikan. Ditendel lagi geus lain tempat. Nu kuduna di tempat rak di meja ieu mah masyaallah di tahapan lamari dupang luhurna. Teu meunang diganggu ku sasaha. Asal sepi bae dicokot dicium. Masyaallah. Lain kuehna tapi asa nyium nu ngirimanana. Bahkan dibuka bungkusna eta bubuleudna dicolok we. Ya keindahanana luar biasa. Jadi lu diberangkatkeun ka Kangjeng, cerita Maulidan, cerita Rajaban, urang nu dideleuna Kangjengna masyaallah karim. Lamun geus ngadenge Kangjeng terasa indah hati. Poho kana segala-gala. Sebab naon? Kangjeng teh lain manusia biasa. Nu manta Kangjeng Nabi bisa hiber atuh lain cara Habib Rozak. Nu manta Kangjeng Nabi bisa mi'raj atuh lain cara Habib Rozak. Lah Habib Rozak mah tambah sampah. Bisa.
maka di tengah-tengah peting ieu simkuring endek nambahan tina materi-materi cerita nu tadi, endek nambahan saeutik. Setiap tahun orang nyaritakeun tentang Isra Mi'raj. Hartina Isra perjalanan di tengah malam, geus jelas ayatna. Mi'raj naik minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Nu endek dicaritakeun ku ari mah urang kabehan supaya bisa hiber. Dek dibere jampena. Tulis. Abe urang kabeh bisa hiber. Bismillahirrahmanirrahimil akbar. La ilaha illallahul jalilul akbar. Enggak sih tulis? Si hade, awas, hati-hati nulisna. Awas sanajan direkam sok eueuh kana rekaman. Ieu jampe hiber ieu. Jampe hiber. Syekh Maulana Hasanuddin hiber ti Banten ka Mekah ieu jampena. Syekh Syarif Hidayatullah hiber Cirebon Banten Mekah jampena ieu. Awas hati-hati. Sunan Kalijaga hiber ieu jampena. Mantak hati-hati ieu ieu. Lain sembarangan, awas. Sakali deui Bismillahirrahmanirrahimil akbar. La ilaha illallahul jalilul akbar. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamalahu zulma. Wali terus ke sia haliber kabeh. Wah, atuh aing teu bisa hiber sia hiber. Silaka, geus sakitu bae lana. Bahaya. Parangsana ilmu babari mere. Masya Allah. Almarhum Abah ti dieu berangkat ke Banjar. Berangkat jam 7 sampai ke Banjar jam 10. 7, 8, 9, 10 hanya 3 jam. Kaget ti dieu berangkat saat eta jalan teu terlalu bagus tapi 3 jam. Kaget ku lagi keur ngaji, Abah datang, ya Allah. Percaya tuh, percaya. Begitu kula menghampiri diajak dahar urang ka Jogja. Berangkatlah jam 11 di Banjar ka Jogja. Set. Sampai Jogja cuman jam 3. 12, 1, 2, 3. 4 jam. Di kumaha coba eta? Ieu babacaan eta tah. Babacana eta dipraktekkan ku kula waktu guru kula di Garut maot ajengan Abdullah boga ijazah ti Abah berangkat ti dia baca ku kula set 2 jam sampai Garut. Kula sorangan heran, iyalah babacaan dibaca ku Habib Rozak ngabaged, dibaca ku Kipudoli kempes ban, dibaca ku Ki Jamal liat hulu. Wah, kedatang-datang wiridan ieu kene. Tapi kumaha nu macana Habib Rozak geus kikiran. Hadena aya kula disungkurkeun. Wo. Ngaguling ka empang. Ieu kok Kanjeng Nabi bisa hiber, wali-wali bisa hiber. Masya Allah, lamun urang nyaritakeun Syekh Mansuruddin di Mekah napak sancang set datang ke Banten. Lamun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah set datanglah ke Tasikmalaya. Geus puguh para wali-wali sangat. Syekh Khalil Bangkalan bisa hiber. Pernah Habib Rozak hiber ka tembak cek. Hancur. Ke ieu wiridku hebat lamun dipake ku batur. Ke ieu wirid istimewa amat lamun dipake ku batur. Ke
ieu wirid teh betapa luar biasa. Atur salam Habib Lutfi kadang-kadang hiber. Habib Lutfi Gus Dur kadang-kadang hiber. Ganti lok bebeja. Habib Rozak mah endek na geus bebeja, gua terbang nih ya. Manja duk nduk hiber bebeja. Ya Allah, kok mau Haji Pendi mah ya aing dek hiber ya. Ya, gua lagi di atas ya. Cak anaknya mah, besok kita bawa ke Grogol ya. Aduh, murid aing gagal kabeh. Iya bisa hiber. Memang kumaha kitu nu mantap bisa hiber. Dina hadis Muslim dijelaskan. Cek Gusti Allah Kanjeng nyaritakeun abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah fabaka wa baka Abu Bakar. Masya Allah. Cek Kanjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtara ma indallah, hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kanjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah sagede sireum acan Kanjeng Nabi resep kana dunia, menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya itu naon? Bangke tuan. Nu bogana resepen henteu kana bangke, nu mantak dipicen ge tersepen. Allah leuwih tersepen kana dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangkena. Kanjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh lu ngahalangan. Nu mantak Habib Rozak Haji Pendi teu bisa hiber, berateun ku Vespa, berateun ku Mio, berateun ku Avanza, karunggoni geus ambalayah di otakna. Otak teh lain pilu ku Allah, tapi bermacam-macam. Nu unik deui resep ka urang Lampung nu putih anu galak teh ka salaki. Iya, ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana ceki Fudoli ye, hayang ganti ye sakena. Tina Avanza ka Kijang, alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner. Pancena kieu ngomongna kitu, nyanana ngomongna kitu, sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun. Etalah nu mawa teu bisa hiber. Etalah perusahaan nu besem teu mawa hiber. Kiai kajen jago hadisna, jago tafsirna, tetapi salah ngagunakeun hadis jeung tafsir, boro-boro hiber ka langit, boro-boro hiber cara wali sanga, hiber di imah Ahok. Salah. Mun eueuh di jero hate segala rupa dijamin bisa hiber. Lamun Kangjeng bisa hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, apakah orang kudu nurutan ti dieu ka Masjidil Haram, di Masjidil Haram haju urang hiber ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa haju naik ka Sidratul Muntaha, can kaburu ge naik ka Sidratul Muntaha geus dibredel sia ku tentara Yahudi. Kula ge waktu geus ka ditu geus sieun bae eta. Deka Masjidil Aqsa caka jagus asana urang paeh cenah di ditu. Terus adik-adik kula ulah ka haji asana urang paraeh cenah. Wah, ieu mah teu beres. Nu diajak borangan kabeh. Borangan kabeh. Tah.
urang kuarima maningan cerita diri urang supaya bisa hiber, tetapi lain hiber cara Kangjeng Nabi anu jelas mah urang menyaritakeun Isra, subhanalladzi asra. Lamun urang nyaritakeun dina thariqah, seluruh thariqah, Isra adalah berlambang satu perjalanan di malam hari, berarti di kegelapan hati untuk mendapatkan cahaya. Sebagaimana Kangjeng Isra Mi'raj mendapatkan cahaya, artina cahaya bisa singgah di singgasana ilahi. Babarengan jeung Gusti Allah, tanda bareng jeung Gusti Allah dibere oleh-oleh. Urang ge lamun tah mana ditanyakeun ku pamajikan, mana oleh-olehna? Ye, tek asli berarti. Satu kali deui Ki Jamal mana oleh-oleh? Oleh-oleh malulu. Nu kamari getan beak. Nanyakeun oleh-oleh malulu. Nyandung aing sia. Bau. Gagah amat si budak. Oleh-oleh teh lainna tanda bahwa orang bener tas di ditu. Kangjeng dibere oleh-oleh salat. Sakumaha Kangjeng dibere oleh-oleh salat, lain sembarangan salat, tapi ternyata cek Gusti Allah Muhammad bawa ieu oleh-oleh sampaikan ke umat anjeun. Ketika umat anjeun hayang kapanggih jeung kaula, ieu lah laksanakeun salat. Ketika orang sholat bisa kapanggih jeung Allah, nu mantak teu meunang barang dahar, teu meunang ngomong sembarangan, teu meunang gerak-gerak di luar aturan. Sebab naon? Urang keur kapanggih jeung Allah. Sok geura laksanakeun. Sholli Allahu akbar. Mulai karung aya. Insyaallah. Cak Allah sholat sih kitu. Masa aya karung ayam? Allahu akbar. Jahe Cikupa. Cak Gusti Allah nu bau di bawah salat. Nu bau mantepeun di imah. Allahu akbar. Citikar dan lain-lain sebagainya. Lain salat cek Gusti Allah kos kitu. Aing moal manggihan. Nah, maka mulailah ulang isrokeun Imam Ghazali dina Ihyana, Syekh Abdul Qadir dina Silul Asrarna, Syekh Maghribi dina Tukilanana, Abu Hasan As-Sazili dina Manakibna nyaritakeun Isra umat Kangjeng mah ye awak urang zahir isrokeun geura ka jero kolbu, tinggalkeun awak isrokeun geura ka jero kolbu. Sebab di kolbu cek Imam Ghazali aya Baitullah. Tawafkeun geura diri urang di Baitullah. Di Baitullah aya Allah. Bisa ngaisrokeun awak urang ka kolbu, ti kolbu urang tawaf, sebab didinya aya Allah. Hadirkeun dengan cara tersendiri, urang bakal kapanggih jeung Allah. Ya Karim, indah. Lamun tadi Habib Umar nyaritakeun kelazatan ibadah, lamun tadi Habib Umar nyaritakeun keindahan ibadah, hendak bisa lazat jeung indah kumaha lamun qalbuna encan akur jeung qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bersihan heula. Bahagianya kesucian hati yang indah mengingat Allah dalam ibadah. Lamun hati nu suci inget ka Allah ge, tinggal urang introspeksi. Aing lobaan inget ka naon sih kolbu aing. Sok geura introspeksi urang. Masya Allah Karim. Mantap kula tadi berang ngobrol jeung sababaraha tokoh pada mingguan. Nyaritakeun seputar gubernur-gubernur, nyaritakeun seputar menteri, nyaritakeun seputar presiden. Ujung-ujungna aya bahasa kieu, iya kiai ya. Mendingan juga kita cari presiden yang bisa syahadat, jangan asadu aja sebenarnya. Yang mantap asyhadu alla ilaha illallah. Kok presiden kita nggak bisa baca syahadat sih? Atuh sia nu milih tolol meureunna. Aing onam. Sia nu milih, sia nu nyawad. Di presiden orang acadu.
cenah aing cak sia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika pucuk umun hiber ke Mekah, babacaanana lain tadi, babacaanana lain tadi, perem ngahareup matahari diketigkeun cin salabin. Aya bahasa kadituna Ki Jamal nu bisaeun, aing mah teu bisa. Ki Jamal bisaeun nya mah deukeut ka Baduy, nyana guguruna ka Baduy. Begitu keur hiber set cek Maulana Hasanuddin, sial teh budak hiber. Langsung Maulana Hasanuddin baca bismillahirrahmanirrahim akbar, la ilaha illallah jalil akbar, mal diteruskeun pokona hiber baheulanya. Set kusia direkam pan. Ke bisi sia ngawirid eta bae. Hiber set datang ke tengah-tengah ditoel Syekh Maulana Hasanuddin. Hei, hah? Ngadu balap sih aja ngai. Batur mah balap teh di angkasa, batur mah balap di luhur. Urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit, urang mah balap teh cross dan lain sebagainya. Syekh Maulana Hasanuddin di luhur. Awas ya, ayo babarengan. Tetapi awas ya, ngadu lamun sia mapatkeun babacaanana sia menang aing eleh, tapi lamun aing lu menang sia eleh. Oke, sasalaman di luhur teh bajakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin nu tadi babacaanana bismillahirrahmanirrahim akbar, la ilaha illallah jalil akbar, ana tilu ujung mal diteruskeun. Set baca ku dia teu bisa, teu bisa langsung turun ke handap, turun ke handap. Tolong cakina tolong baca, dibacakan ku jalan bin salabin tetap tolong gubrak ka laut. Lamun ku Syekh Maulana Hasanuddin teu ditulungan koit di laut, tapi Syekh Maulana Hasanuddin inget ka Kangjeng teh rahmatan lil alamin. Turun Syekh Maulana Hasanuddin cekel lempang di luhur laut. Ora bisa. Baduy campur Jawa kieu teh ya. Tungtun ku Syekh Maulana Hasanuddin napak sancang di luhur cai, lempang di luhur cai. Masya Allah wiridana nu tadi. Lamun deuk ijazah siap. Sapi 2. Moal manyur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, layakna dilanjutkan cerita Isra supaya mendapatkan cahaya, tapi lain cahaya lampu. Urang tipoe hayang mendapatkan cahaya lampu mah gampang, tinggal datang bae ka toko lampu dek meulin sabaraha watt gampang. Tetapi cahaya ieu adalah cahaya ilahi. Ketika urang geus mendapatkan cahaya ilahi, hate urang aya mataan, hate urang aya celian, hate urang aya irungan, hate urang aya sungutan, tur ngabogaan jangjang, ternyata hate bisa terbang melayang ke alamil malakut rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, henteu kudu cerita-cerita anu jauh-jauh, wali-wali nu aya di urang bae luar biasa, ti mimiti kitu Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jawa Barat, Banten, hayang sakumaha dongeng tentang kekhawarikan, tentang keanehan para aulia-aulia Allah nu jelas urang hayang kapanggih jeung Gusti Allah Mi'raj, laksanakeun salat, sebab ieu merupakan oleh Kangjeng Nabi hasil Mi'raj mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal teangan ilmu salatna nu rapih. Aya henteu di SD belajar salat, di SMP SMA belajar salat hanya di pondok pesantren. Hayang bisa sholat bagus di pondok pesantren, kade make pondok pesantren, pondok doang. Haji Pendi ti orok hirup di pondok can becus-becus datang ka kuari, malah datang ka paehnya di pondok mah terus
pondok pesantren, tetapi pondok pesantren lagi nu bener-bener memahami tentang makna sholat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang Isra, ieu adalah merupakan perjalanan di tengah malam, yakni di kegelapan mata hati untuk mencari sidar ilahi. Tentu kudu aya anu ngabimbing, henteu bisa sembarangan, maka dibutuhkanlah seorang mursyid untuk membimbing ke arah cahaya supaya bisa mi'raj. Urang mi'raj lain berarti naik ke langit, ka hiji ka dua ka tilu. Allah mah lain di aras, Allah lain di sidratil muntaha. Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, urang bareng jeung Allah. Wa huwa aqrabu min hablil warid, Allah leuwih deukeut tibatan urat genggerong. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di diri urang coba perhatikeun aya Gusti Allahan, apakah maneh henteu neuleuh mata hati anjeun kabeh. Maka mencari Allah lain kudu naik ke sidratil muntaha, tetapi naikkan diri orang setelah meninggalkan dunia jeung makhluk. Insyaallah orang bisa mendapatkan cahaya. Ketika cahaya eta aya, nikmat kakarake lazat. Iyalah qad aflaha man tazakka, bahagia jelema anu bisa ngajernihkeun ngamurnikeun hati. Tinggal kumaha tuh kiai carana, gampang eueuh nu sulit. Ya Habib Rozak ge geuring mah geus bisa hibernya geus eta. Aya bangsa 5 meter malah. Aja nabrak tangkal kalapa. La ilaha deui, insyaallah urang teruskeun wiridan nu tadi. Saha nyaho aya nu kataekan. Minimal ulah waka urang berangkat ke Mekah, ka Banten ulah waka urang beberangkat tamun aya jahe jas. Masya Allah, muanya huun nu kolot indah. Cek nu kolot tadi aya kok kuari heur kamananya teu kebal urang aya deui tadi set kuari aya deui jadiana teh isuk kitu deui kayak aya deui kayak eueuh deui. Pamajikan ge moal nyangka wali ka eta salaki, asana pemaksa laki aing jurig meureun ieu. Asana aing ka wali mah jauh. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mirajkeun diri urang ti jasad urang ka kolbu, isrokeun kitu diri urang ti jasad urang ka kolbu, mirajkeun kolbu urang ka ruh, bakal datang ke sirun min asrillah, didinyalah bakal mendapatkan kelazatan jeung keindahan. Saha contona? Loba di Indonesia mun dicontoh-contohkeun ngan jelema kos kitu makin luhur makin lalagaan, makin luhur makin teka tebak, bahkan loba kaciri-kaciri du salah. Urang lamun nyaritakeun keluhuran Habib Lutfi luar biasa, tetapi kadang-kadang Habib Lutfi nyanyi. Tapi beda jeung ieu nyanyina lain deui. Ieu mah nyanyina ka ditu arahna, ieu mah ka dieu arahna. Habib Lutfi nyanyi, Gus Dur sok nyanyi, mentek ulah kaget lamun kula peuting nyanyi. Ulah kaget, boga kula ge nyanyian-nyanyian. Sebab seorang mursyid itu harus lengkap, paham tentang lagu-lagu, paham tentang syair-syair. Aya cerita Imam Syafi'i tentang syair, jago syair Imam Syafi'i, tapi syair melalui kewalianana cuman waktu geus 12:30 insyaallah iraha deui dicukupkeun sakieu oleh-oleh nabae urang perbaiki ti Kangjeng Nabi ialah salat. Ngaler ngidul ngetan ngulon tetep urang salat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perbaiki salat urang, kemudian urang di akhir adalah ngadoa.